Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa seserengan deui sok sados di jamantara ngalangkungan channel Lenok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng katunda dina dinten kamari jejerna nyata danar karya aukok dina dinten ayeuna bagian anu ke-12. Nah, mudah-mudahan ku ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalebo panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana. Disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resepkeun seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seberarti yang kolong tinggal waktu semangat orang dilajengkeun di dongeng Sunda teh wilu kadang mukeun wilu jeung manco dina HP-na sewang-sewangan. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Danar anu dina waktu harita ngarasa bingung, ngarasa teuing kumaha manehanana ayeuna nu teu pararuguh, nolak kumaha narima oge kumaha, nolak hartina anak nu bakal jadi gering, sarta bakal teu puguh. Lamun narima jelas dirina anu teu panuju, jelas dirina anu geus ngarasa kahina, ngarasa dihianati. Sanajan dina hate leutikna geus ngahampura. Tapi lamun kudu kawin deui jeung manehanana jeung alia nu tangtuna, Danar mikir 2 kali. Sajongjongan Danar hari tengah hulang, sedangkan anu jadi anakna Ainun terus we ngadesek kanu jadi bapakna minta jawaban supaya bapakna nganyakeun lamun teh mah kudu ngahiji deui jeung Alia. Alia anu neuteup ka Danar raet ka Ainun pok Alia harita ngomong. Ainun, mah Ainun geus dewasa. Naon anu kejadian papa sareng mama? Utang tunang geus jadi masa lalu mama jeung papa. Ainun, ayeuna kudu ngarti ka papa jeung mama. Tapi mah Ainun hoyong bapa sareng mama ngihiji deui, Pak. Riung mungpulung teh sareng Ainun. Ainun, Lilis, mama kacida pisan bungahna. Hidup ngomong kawas gitu. Hidup Ainun nandakeun hidup teh geus dewasa. Tapi Ainun kudu inget mama jeung papa can dijahitkeun dikait tina waktu harita kana kawat. Ibarat jadi can dipake deui kuno eta. Mama adina papa lanjutna. Sok make kaos nu gambar tangkorak nu eta. Rungkun. Kana jeung layak cek paribasana keur noe piraku teuing. Can eueuh iketan. Ai bersih teu naon kitu. Ngan karasana asa teu pantes kitu. Iketan rumah tangga Ainun. Barang keur kitu harita burina kadinya asup bari moal piring jeung anu sadar diri manehanana nu geus tangtu. Danar mikiran burina langsung mukakeun pantot. Ka manehanana. Cek noe nu leuwas. Danar yakin moal daekeun ka dirina sanajan kumaha geus ngarasa dihianati, geus ngarasa disiksa batinna ku Alia. Kunaon mah nu teh? Memang Danar teu boga dendam, memang Danar teu boga teu kunaon. Heul ayeuna. Ibu mah Alia. Iya, bener. Tapi masa lalu lebar geus kaliwat. Ibu masak. Jadikeun dirina jeung Ainun kudu kasiksa. Ya, tangnya kudu hirup kaluntar-luntar cek paribasana. Melaan anu jadi anak. Nuhun Bu, nuhun. Melaan Ainun dibabawa. Tapi eta sakabeh teu dicaritakeun ka Ainun. Teu dicaritakeun ka sasaha. Cukup Danar nu apa? Cukup tahari jeung Bu Heni kait dina waktu harita kana kawat. Jadi can dipake deui kuno eta.
jadi kapaksa we mun ke masjid ge Ainun sok make kaos nu gambar tangkorak ngerasa kumaha mama karena jadi serius layak cek paribasanakeun we piraku memang teuy Ainun terus dewasa ai bersih teu naon Sanjen. ngan karasana dina satiu bisa pantes Ainun teh kakarawan oja anu kudu umur 14 tahun Barang keur kitu harita burina nu kadinya dina asup hiji lima waktu piring Ainun jeung bakal ngarasakeun kumaha hirupna rumah tangga cek burina langsung mukakeun papa jeung mama masalah itu jeung ieuna cek noe nu reuwas papa lantaran nu manehna dikaina ge jeung mama rukun kenyisiran harita anu tapi lain asup hartina papa burina jeung mama kudu ngahiji di rumah tangga beurina Kunaon mang noe teh? cek sabab dina mama jeung atawa papa geus boga pilihan masing-masing teh Ainun. naon bu ibu mah naon Tapi mah Iya, bener nyangakeun dia. Ngalebarkan papa teh ibu gaduh teh masak. istri ka. Nun pate nun uang melebar. Ainun kalah ka ngomong tanya. kios gitu Cek burina danar hari tengah meret kali ya Memang. nuhun bu nuhun papa tuh Hmm. pada ngat ayeuna jangan gaduh di Alay. istri Mana emang kemana-mana kan? moal emang kunaon Mun teu tapi hiji-hijina istri anu dipika cinta anu dipika deudeuh ku papa teh nya eta na Ainun anak papa sancanan Ainun dewasa papa can hayang rumah tangga Ainun Tapi kan mah Ainun kan Ainun dewasa. Ainun. Ainun gelis. Anak mama. Benar nanu diucapkan ku papa. Papa jeung mama eueuh masalah itu jeung ieuna. Ainun bebas arek cicing di dieu arek cicing jeung papa. Saban pulang anting oge teu naon. Ieu imah mama, imah nini Ainun. Bebas Ainun arek kumaha-kumaha oge. Tapi perkara mama jeung papang hiji deui tentang tuna. Papa kan tadi tos nyarios ka Ainun. Ainun hari tadi kitukeun ngaulang geruk Ainun ceurik ting kunaon hatena rasa sedih na karanan sedih nu taya hinggana Ainun harita nu neuteup kanu jadi bapana Jantan papa Ainun amal nikah da sareng mama. Ainun pan papa tadi nyarios papa ayeuna parantos kadu calon sanos Ainun teh can terangkan cek danar harita bari kurang kirim sebenarnya mah ngomong kitu teh manehna ira di mana teuing manehna boga calon awe kulemeng acan saha ngan pedah we alasan supaya Ainun teu ngadesek manehna ka Alia harita nu neuteup seukeut ka danar anu teu bani padu tateup jeung Alia sabab nyaho danar atena rapuh lamun kudu padu teuteub jeung waroja anu jadi pilihan diri ti heula anu pernah jadi ngeusian batina nyata jadi pamajikanana danar harita tunggu Alia ngareret di ka Ainun Ainun. Entos en mah teu keun hanggepundan ngemutan anu aneh-aneh. Penting mah ayeuna Ainun sakola masih leres. Ainun sekedap deui kan kenaikan kelas 3 nya. Tah, ayeuna mah Ainun berarti makin dewasa, makin ngartos. Naon anu kejadian papa jeung mama. Sama sakali masalah itu sareng ieuna Ainun. Papa jeung mama cek mama oge tadi diri ibarat adi lanceuk. Ainun harita tunggul teletikna ku ciwa sebenarnya mah sabab indungna nolak bapana nolak tukeun ngahiji dalengkeun dirina geus jelas anu teu pernah hirup jeung nu jadi indung kur dibuh-buih ku nu jadi nini nyatana Ibu Heni anu tangtuna henteu kawas anu jadi indung beureunan ayeuna manehna geus sakitu kagedeanana bisa disebutkeun geus dewasa umur 14 tahun leuwih geus
hideng lah. Ainun hayang ngarasakeun hirup rumah anu teh hirup saimah jeung indung jeung nu jadi bapa. Sararea ge bisa ngarti anu jadi anakna jeung nu jadi indungna. Palilo anu ngadenge antara Alia jeung Danar harita bingung palilo oge. Palilo oge geus nyangka Danar pasti bakal nolakna nya kitu BR-na. Sabab kelakuan Alia anu bener-bener ti heula nyiksa ka Danar jeung ka Ainun. Untung Danar jalemana henteu bawel, jalman henteu ngomong ka Ainun. Sahingga Ainun teu nyaho sama sekali naon anu pernah dilakukeun ku indungna di masa-masa anu geus kaliwat. Ok palilo harita lantaran karunya ka Danar ongkoh. Harita ngomong, Ainun. Naon anu diucapkeun ku papa hidup jeung ku mama hidup teu bener. Kunaon mama jeung papa nepi kapisah. Mama pisahna jeung jeung papa hidup. Memang aya nu teu sejalan tangtuna ngaran-ngaran rumah tangga. Ainun aina can ngarasakeun sabab Ainun aina can dewasa. Encan nyaho kumaha rasana rumah tangga. Justru Ainun ayeuna kudu diajar paham. Da Ainun oge engke bakal rumah tangga. Getir pahitna rumah tangga bakal karasa ku Ainun. Nya kitu deui nu karasakeun ku papa jeung mama Ainun ayeuna. Aki kacida pisannya anak kaya Ainun. Geus ayeuna mah ulah ngadesek-desek ka papa karunya. Ulah ngadesek-desek ka mama oge karunya. Mana mama anyar hudang gering. Ayeuna ku sakieu ge Ainun kudu nambah bersyukur. Boga papa anu hebat. Anu tangguh. Ayeuna mubuh boga mama. Geus lengkep. Ngan eta kahalangan peda papa jeung mama Ainun ayeuna can kawin atawa geus pipisahan anu lilana kurang leuwih 14 tahun. Eta mah masa lalu. Teu kudu diungkit ku sing saha wae Ainun. Ainun dikitukeun ngaharuk. Ateleutik nama keukeuh we Ainun teh miharep indung jeung bapana rukun, indung jeung bapana ngahiji. Kahiji Ainun teh memang sering didesek ku babaturan-babaturanana. Sok nanyakeun mana indungna nu aya teh kur bapana we jeung bapana ari indungna tara katingali. Ku alasan eta Ainun anu ngadesek indungna jeung nu jadi bapana pikeun ngahiji deui. Ainun teh di sakola sering ditaroskeun. Mana papa Ainun, mana mama Ainun. Saneungeun Ainun. Sanes mah sareng mamahna. Saneungeun Ainun mah sareng papa wae. Ainun. Ake ngamaklum kana naon. Anu dirasakeun ku Ainun ayeuna. Tapi Ainun kan ayeuna apal jeung sadar. Yen salama ieu mamah teh memang keur kaayaan gering. Jadi teu mungkin mamah nganter-nganter Ainun. Tuh kapaksa papa hidup meureunan anu nganter-nganter Ainun ka ditu jeung ka dieu. Tapi kan papa teh nyarios menuju teu damang, Pak. Ainun. Memang papa teh nyarios ka Ainun mamah nuju teu damang. Sabab papa oge alim ngaganggu kana Ainun sakola. Itu jeung ieuna. Ainun harita ngahulang, palilo ngareret harita ka Bu Erna. Alia neuteup ka Danar,
sedengkeun danar anu tungkul harita bingung kudu kumaha manehna ayeuna. Danar mun Pak. Nah ini rek pondok di dieu. Rupina mah danar bari uwi wae. Ainun. Nah Ainun rek jeung Mama. Ainun hari tengah reret kana jadi aki na. Reret kana jadi nini na. Pok nini na hari tengah ngomong. Ainun. Nggak bawa didinya. Yang nenek. Tapi kan Ainun anjingnya sekolah Pak. Nek. Ainun anjingnya sekolah. Ainun. Sekolah ti dieu wae. Nya. Mama dijajapkeun. Mama mending ngajajapkeun. Alia can sehat. Ainun. Ulah wakayang dijajapkeun ku Mama. Ainun terangnya lira kan. Mama nembe keluar di rumah sakit. Iya kan. Alia ge ketu nyupiran mah pengen tiasa da. Ai. Nah yakin bisa nyupiran gitu Alia. Nah Ainun bisa nyupiran gitu Dan. Ainun kadang-kadang diajar mah. Namun tacan lancar Ainun teh. Lancar Ainun ge Pak. Jika Ainun harita. Bapak can percaya ka Ainun sing nyage pernah membawa mobil. Tapi kan can percaya Bapak oge. Entos we atuh. Kami rek sakola ti dieu mah. Di dieu masih kena aya mangkus pan. Aya mangkus mah. Dijajapkeun we ku mangkus jeung Mama ka ditu sakolanya. Oh, Bapak ada kemana? Mama, Papa bade uwi. Terus Ainun? Ainun di dieu. Ainun harita teuing kunaon hatena rada embung. Ongkoh ngajak-ngajak Alia jadi inungna pamajikan danar deui. Tapi adi dituna di dinya bet embung Ainun teh. Ainun kan Ainun entos di dieu rek ka mana? Tadi dia imah Ainun ti ditu ge beureutan imah Ainun sarua. Beda jelema hungkul. Di dieu Aki jeung Nini tamah inung hidup. Cenah ka di ditu beureutan Papa hidup jeung Nini jeung Aki deui sarua. Ainun ngahulang teuing kunaon da memang beda meureun bobohan saumur-umur aya di ditu. Rek ngenong dinu lain teh justru embung. Alia nu netep ka Ainun. Lak panon Alia harita sedih. Tetela. Anakna oge bete betah cicing di dieu atuh komo bapakna meureunan kitu cek Alia. Ainun. Kunaon? Gajak alim di dieu. Dia teh Mama. Ainun tengah jawab. Bapak kan beri uwi. Nya, Papa bade mulang. Bapak mending di dieu we. Ning Ainun. Cek Ainun bari tungkul. Dana dengan panjang ret ka Alia. Alia harita neuteup ka Danar. Supaya mere pertimbangan ka Ainun. Ret Danar harita ka Palilo. Palilo anu direret mangut harita. Danar oge bingung ngareng panjang. Jantos. Dina wengi ayeuna Papa di dieu. Apa di dieu, Pak? Cek Ainun katingali harita seuli. Nya, demi Ainun. Papa di dieu, Pak. Alia harita kur tiba tunggul. Hatena ting kunaon lain atau ieu tapi sedih nu aya Alia teh. Sedih sanajan Danar di dinya oge da lain salaki na manehanana sanajan manehna ayeuna mika cinta mika bogoh deui ka Danar. Yakin Danar mah moal daekeun ka manehanana kitu we nu aya dina pikiran Alia sabab manehanana geus nyieun jalan sarekal geus
ngahianat ka Danar anu leuwih ti leuwih nganyerikeun ka Danarna. Waktu beuki nyerelek kepeuting antukna Danar daek teu daek sare di dinya. Danar tita sare di kamar, tapi yakin Danar teu daekeun, kalah kamilih sare dina kursi. Derengkeun Ainun harita sarena nu jeung jadi indungna. Alia sajeroning harita ngagoler, pikiran ngalayang anak nu baheula orok keneh ayeuna geus jangelek sarua jeung manehna awakna. Geruk Alia harita ceurik. Minta dihampura ka Ainun anu keur tibra we manehanana bari nangkep guguling digigireun manehanana. Saterusna Alia ngusapan ka Ainun deudeuhna karahanan. Ek teu geudeuh kumaha budak anu sageulis geulis. Ayeuna geus gede diurus ku Danar sorangan nya jadi indungnya jadi bapak. Ngajangelek ayeuna aya di hareupeun manehanana piraku teu era keur Alia. Tiba-tiba ayeuna Ainun geus gede manehna kudu daek balik deui ka Danar. Nutang tuna Alia oge mikir 1000 kali. Lain ku masalah embungna, tapi Danar nu jadi masalahna moal daekeun ka dirina. Dirina mah geus pasti daek atuh. Ainun udah tinggal guys. Mama yang papa pasti mau bisa nyumpuran kayak Ainun. Alia harita nu gaguguk we ceurik. Jika nama cerikna Alia nu kangen ka Ainun teh harita ngajadikeun Ainun hudang. Ainun anu neuteup seukeut kana tongong nu jadi indungna nu oyag-oyagan lantaran keur ngaguguk ceurik. Ragamang leungeun harita ngagaramang gebeg Alia harita ngagebeg. Sabab aya nu ngusapan kana tongong manehanana nu tetela anakna. Mama kunaon? Kunaon mama nangis? Cek Alia cek Ainun. Mama teu naon Ainun. Tapi nangis ting mah. Mama nangis tengah ros bunga. Mama teh ayeuna geus sehat, geus jagjag. Teu bisa hirup. Bisa ningali hidap. Anu tangtuna meureunna teuing kumaha nasib mama kamari-kamari. Ainun harita percayaeun. Sabar ya mah. Insyaallah gelis. Cek Alia harita bari ngusapan. Sok membedi. Kaganggu ku mamahnya. Henteu mah. Cek Ainun deui harita. Saterusna Ainun harita ngagolerkeun di awakna nyangigir. Sedengkeun Danar anu teu daek sare harita sanajan ngejepat beureum panonna beureum. Tapi yakin Danar harita teu daekeun sare cecakan lampu oge di pareuman da bubuhan sare dina kursi teh ada embung dina kamar teh. Padahal mah kamar teh ngaderet aya sabaraha hiji naik dilurek dihanap ceuk paribasana kamar teh tapi da embung nya keukeuh we dina kursi we sarena teh. Ceuk paribasana belaan digulung reungit. Ai reungit mah teu mengenal jalma beunghar teu mengenal jalma miskin. Aya we reungit mah di mana-mana ge. Ngan perbedaanana antara loba jeung teu na gitu. Sajeroning sare Danar harita mikir kudu kumaha manehna ayeuna. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah aing kudu kumaha ayeuna. Nah aing kudu ngaguguk ka Alia atarpi ka Ainun. Pikeun ngahiji deui lalaki rabi jeung Alia. Tawa aing kudu neangan lah awewe lain. Pikeun ngaganti Alia sabab aing geus nyebutkeun aing boga tunangan Ali ka Ainun. Tapi dengan awewe teh teu gampang. Henteu sagampang malikeun tanpa leungeun. Bener-bener awewe nu bageur mah. Cek Danar harita. Polisi kagigir Danar teh harita ngagoler anu teh nyangigir ka belah kenca.
tekung sedila kulisik deui ngagoler ke belah katuhu. Sedengkeun Alia nu peuting harita hudang, nu maksudna Alia hayang nginum keluar ari kana kulkas. Ningali danar harita telengeu. Alia nu simutna danar harita murag dihanap, sedengkeun danar anu memang teu make simut bari jeung nangkep harigu. Astagfirullahaladzim Kang Danar tadi simut meureun tiriseun. Beutir teuing. Alia harita nu adeuketan ka danar. Danar anu ngadenge aya nu leumpang. Pura-pura peupeureuman we harita. Lak. Srok Alia leumpang. Ya Allah. Kang Danar meureun tiriseun nepi ka harigu kitu. Alia harita. Bari simut danar anu ngalumbuk dina teras harita dicokot. Lalaunan Alia harita nyimutan danar. Sanggeus kitu Alia harita nangtung neuteub seukeut kana beugeut danar. Punten Kang Danar. Punten Alia. Cek Alia kudu sakitu leos we Alia ngaleos. Da tujuanna oge rek nyokot cai kana kulkas. Danar anu ranjung ceulina harita ngadengikeun Alia anu sasamat teu meter dihampura ka dirina. Ngahlas hatena. Ek satega eta kitu hatena manehna, sateuas eta kitu manehanana. Danar anu perang sabil dina waktu harita gara-gara anu jadi anakna nyatana Ainun anu geus ayeuna anjak dewasa. Ate danar dagdigdug teu pararugu. Kungsi dina brug kadenge kulkas anu ditutupkeun ku Alia. Alia lalaunan harita leumpang sieun ngaganggu ka danar anu memang ngaliwat ka daerah dinya. Paket Alia harita mukakeun panto lalaunan. Olotrak brug pantok kamar ditutupkeun lalaunan. Tanggeus ngadeuketan kana ranjang gek Alia harita diuk dina sisi ranjang. Pikiran anak kacau, pikiran anak harita nu inget ka danar cikene. Inget kana 14 tahun ka tukang, inget kana 13 tahun ka tukang sakumaha danar ngacerita dina waktu harita. Perlu cipanon Alia harita merulu. Anu tangtu eta kajadian teh moal leungit sanajan nepi ka paeh ceuk paribasan bakal inget we. Dosa anu dilakukeun ku dirina sacara ngahaja pikeun ngahianatkeun jadi salakina. Anu barengan jeung toyo nyel dina hatena Alia amak amarah ka toyo anu taya hinggana. Alia boga pikiran dina hatena. Kurang ajar si Toyo. Gara-gara anjeunna aing bisa paburantak rumah tangga. Awas Toyo. Pamana ge lumpat aing mabrung. Anehangan maneh. Alia harita anu balas hayang balas dendam ka Toyo. Sebab gara-gara Toyo rumah tangga geus amburadul. Memang Toyo ge teu disalahkeun teuing. Da mah mungkin lawan Alia teu daekeun mah Toyo ge bakal nyosor terus. Ngan kulantaran nya batu turut geusik naek we eta mah. Toyo mah geus puguh-bogoh ti baheula, Alia anu kagoda nya geus dirinya terjadi. Tapi salahna Toyo anu geus ngabibita ka Alia yen maneh narek tanggung jawab dina sagala rupa. Memang keur mimiti mah keur can kawin mah ke karasa kedeung mah. Bro itu nak bro ieu nak duit oge ceuk paribasan dirawuan ku Alia. Tapi kadieu keunana beuki telat nu antukna lain duit anu datang oge jelema oge nu ngaleungit eueuh teuing ka mana. Teuing teu nyaho anu ka kiwari Toyo eueuh kabarna salama 10 tahun Toyo ngaleungit. Tetang tu keur Alia kasiksa batin dina sagala rupana. Sanggeus eueuh Toyo. Wantukna Alia ge ancrub kana jurang kanistaan.
barengan ku babaturan-baturan anak ngan untung teh teu lila kaburu Alia loba karasa awakna loba itu jeung ieuna maklum reunan ngalayanan jalma-jalma nu araraneh Alia nu tara biasa jelas Alia teu mampu tur mundurkeun diri tina dunia kajahatan kawas kitu. Alia nu tara biasa minum-minuman keras, Alia tara biasa kana obat-obatan terlarang. Jadi mangaruhan kana awakna anu kejeng tur garing dina waktu harita. Alatan awak nu kejeng jeung garing eta pelanggan-pelanggan mundur ka Alia. Sabab ningali Alia teh memang geus teu geulis deui cenah. Sabab pangaruh awak anu garing dina waktu harita. Ayeuna ku Alia beuki kapikiran itu jeung ieuna. Eutik saeutik Alia ayeuna anu memang nya bisa disebutkeun tobat we sanajan can nasuha. Tapi santeuna kalakuan anu goreng teh ku Alia ayeuna keur mimiti disulam. Minta ampunan saban poe ka Allah Subhanahu wa taala nepikakeun Alia oge gering ripuh dina waktu harita. Alatan mikiran Ainun jeung jadi anak nan wayang papanggih jeung oge danar rek minta dihampura. Ayeuna geus kapanggih duanana samalah anakna geus aya di dinya jeung danar oge sare di dinya. Justru timbul perasaan anu lain hayang balas dendam ka toyo. Ka jalma anu geus ngaruksakna di kahirupan manehanana dina 10 tahun katukang 14 tahun katukang. Goledag Alia ngagoledagkeun awak. Pikiran anu manteng terus kaditu ka dieu kumaha carana pikeun neangan toyo. Sedengkeun kaayaan manehanana ayeuna nu masih kena rapuh lantaran masih kenena bisa disebutkeun anyar keluar ti rumah sakit. Tapi kayangna Alia hayang mangihan toyo di mana ayana jelas leuwih kuat di batana naon. Alia anu sok pikiran nekat utang tuna bakal ngalaksanakeun panekadanana tujuanana. Kajenting kumaha carana biasana Alia sok nempuh. Teuing bahaya teuing teuna. Waktu nyerelek ka subuh Alia tisaprak harita hudang teu pernah meureumkeun sarena deui. Danar anu sare ka susubuhnakeun adan subuh teh can hudang keneh. Jam isuk-isuk teh jam subuh teh kakarap reup manehanana teh lantaran waktosna nu kabujeng seep tangtosna da.